Aing bang urang nyamar wae. Aduh, kira aku atuh dan teu boga ka Bogoh. Emangnya Orang buka ke Bogor. emang mana? Boga itu. Aing ge boga ka Bogoh mah. Kira aku soran ngajomblo we. Hayang awal bohai urang. Nih gede atuh kok hayang itu hayang nu bohay segala. Eta susunan hayang nu sagede kumaha dah. Ya sampean cenah mah. Anjing. Hayang nu bohai. Edan teh hayang nu bohaynya. Guys, pokoknya mah ke awewe mah dipangnegan kan. Den. Si dadan pulang kali poe gitu ya. Ulah sugan aya nu ke jebuan cian mah Oh, cicingnya ke si Opi kong teang. Kurang hayang ngeho. Lah hayu yang tari pula. Heeh. Tuman Tuh, yang sok kayak kumaha Bek, kada Bek. Naon euy? Lain. Saya ngarok Ka beneran pik euy, urang teh. Si dadan butuhin awewe. Kumaha kurang taripu. wayahna jadi banci lah kan ya. Aduh, tanu gede kira-kira. Tenang, masalah duit mana nya. Bisa diatur ku urang teh. Kamari ge Aing naik. Tasaran jadi bebancianan kayaknya. Iya patulah. andel. Itu yang mana hayang awewe itu aya nu siap. Gimana? Benar kira. Beneran dah. Lain. Ya ayang siapnya. Den, Aya tadi sebetulnya. Gimana? mesti siap beri duit. Bang Ojik. Den, antarnya. Siap logonya. Tapi awewe mana ieu? Awalnya. Mana? Mana? Ayo. Kurang berhasil itu si dadan. Ya Pak, bagi-bagi jeung Sopik. Pik, hoi. Nah, kurang berhasil ini si dadannya. Lumayan ya. Bagi-bagi urang. Siap. Tak kudu kitu di kumanya. Hiji. Tuh, lumayan cuma kopi. Hiji. Tah, berarti sama orangnya. Siap. Mantap, Pak. Yuk, Siap. Budi si dadan, Pak. dan lilating tuh kalau bungnya segera balik ke burit ya duh aing Beneran deh Sopik ah, ini bedog urang teh jeung atasan itu kai tuh. Pik, hoi, ya kenal tuh. yo keur beberes Lain si dadan ka mana kok? kalau bang mang kesawacan balik Heeh, kok. Geus lila teh panggih ya teh hayang panggih jeung si dadan. emang rek naha gitu mang Oh, satadi mereka nya bedog. minjemkeun bedog ka situ mah balik cara dibalik kuliah kerjaan kuenya sudah dana stres Oh, artinya bedog teh nama itu. ulah mang paur si dadan mah Ya nah gitu. sok ngeta bedog ka jelema Wah, bener atuh. benar si Ah, ade anjing power atunya. Oh, gue atunya. Buat tulis ah. Oh, gue nya. Pik. Mana tuh lila tinggal Ini nih yang saya ini tuh. oh ayam tamu nanyakeun Bisa. bebaturan Cuma ini bedog menik. Ingat mana enak? kumaha aing we lah sing leungit bedogna Ini aing. Ya bener anjing. Si dadan euy, mau bedog. Wah, bos stres ah anjing. Lupa tah. Anjing, bener si dadan stres euy. Wah, anjing, sieun. Ah, anjing lupa tah, pur. itu Anjing, naon bener si dadan itu euy. oh Oh, iya, cabut. Budak. Itu. Ayo nodon. Bro. Suka kanan. Dasar. Barudak meni sepi pisan euy. Tuh aya sini ada cang samperkeun ya. Ya kenal sorangan we. Iya keur ngome manggilan si Utep teu. Hante emang naik naon? Ih kapan si Utep teh boga hutang ka Uing, jabana eta duit mamah Uing. Nyawa da teu apal. Ih nya. Mak, dan Uing bayar hutang ke Sinada. Naon? Kemarin aing minta duit, pinjam duit 100.000. Wah, berarti gua teh. Geus tebur lah. Yang boga akal. Ayo ke antara aing. Tuh, siga si Utep, siga naik bayar hutang ka Uing. Nyawa teh apa? Utep, naon ka dieu? Mbak, Utep bayar hutang. Dicicil mal. Mau langsung mana ya? Mana tuh? Ya. Orang menang diri mana? Mana ada orang utang orang mana sah? Oh, nuhun atuh teh. Orang ti ya? Oh, jug. Tah, duit mah aya kene. Bisa Utep? Iya dong. Alhamdulillah ya, utang geus dibayar ku si Utep. Anteurip ka mama, ya. Anjir, duit aing mah mana? Kata geus dibayar ku si Utep. Ah, tapi eueuh ieu mah. Ah, ieu mah aya bantuan abi ngangkat bantal yeup. Hayu betul cepet. Aduh, bantuin yuk. Yuk cepet, aduh. Ke dalam nih cepet. Jangan ganggu si Nada yuk. Yuk. Saya
Iya.